ngeunah amat kosna tundun ya. Kudu ngalah ya mah ya. Teu peduli nu saha bae ge. Yang penting beuteung aing seubeuh daripada aing kalantih deuk dicarekan deuk henteu. Naon pangajul di mah pangajulna ya. Oh, pangajul ya, kebeneran. Alat tundun aing lah. Duh, hese amat sih mulirkeunna. Pokoknya teu peduli aing mah, deuk di penjara, deuk digebugan aing mah deuk dinaonkeun bae kajeun, yang penting beuteung aing seubeuh lah. Ah, beunang tah. Mantep pokona mah ya. Mang, minta tundun, Mang. Ah, geus minta ieu. Mau carekan. Aduh, loba sireum, Man. Milik kebun harus kadang ya. Gas kabel tadi toong. Basireuman ieu lah. Jasa. Asem kading ngeunah ya. Teu kudu ditoong meureun lah, aman. Semuanya dimanggul kebun. Wah, ayah boy itu. Makan naonnya? Ngeunah amat kosna. Kudu dibageran ya mah ya. Kudu keluar ilmuna ya. Ah, pilihan nu beureum nah lo kayaknya pesekan ya. Kebeusin kaburu anu datang aing kabeakeun. Kebeul heula koing ya. Geus pesekan onam aman. Aduh, loba sireuman deui. Ah. Aman geus kieu mah. Sehat, Bos. Hehehe. Kenaon, Boy? Teu keur diuk bae di aing mah. Serangan doang. Nis. Aman anu lain. Nyawa aing can kapanggih-panggih. Cobain amat sih, apa ya nama? Beda tuh beda, ya nama beda. Oh, naon sih? Oh. Cager, Boy. Dah ulah cekel-cekel lah gara retek aing. Gak tau kenapa, mungkin kenapa. Cenah sih malah diuk di dia. Mungkin dibangun diuk. Celin yang ngising, kan itu tuh. Gampang sih, kadang ditahan sakedeung. Naon atuh diuk di dia? Jadi dia be, weh. Aja ngeunah yo. Naon? Eta. Iya. Iya. Ulah. Mun emang. Ahem. Ulah, bener. Aing malah aing ke basing beuteung sia nyeri. Asem. Alhamdulillah ya. Gara-gara nih mulut goceng di calana ya. Bisa ngopi jeung ngarokok. Biadab yuk kopi. Enak bener. Ceunghar deh mata ge. Mantap. Ieu naon sih, Boy? Tundun eta mah penting tadi tundun ciar mata sia. Tundun. Babege aing teu leutik arah. Bener aing kan leutik di Paraban ieu bae yo, tundun. Bahagia tuh. Cantik mah. Ciriwis tah beakeun ku sia. Nah, ngaganggu aing bae. Iya karena kawannya. Nuhun kawan. Nah, hehe. Lebok tah ku sia cangkangakan. Gaksur ku sia tah sungut sia kadinya. Bageur oge horeng boy. Oing pajah mali bere karah. Aman di dia, cari aman. Ih, sial, seger jasa ya es ya. Conat mana ya conat? Di haranan gue nge, conat. Ini jelema mana calentahnya nama? Temen yang nyari jelema barang hakan. Astagfirullah iyo boy. Niat mereh ente sih ka aing.
Masa yang diberi cangkangnya doang? Jadah doangan. Rugi amat aing. Geus mah aing ngabagerannya na. Segala naon kok ini bagus-bagus gon. Jadah doangan yang emosi doang. Set. Woi, Duda. Panas-panas kayak minum es, mantep mah. Ayang yuk. Ayang. Pajar tuh tukang tenda ku urang. Stylenya mirip. Iya. Cuma sedih ledek. Ayang yuk. Bong. Udah dia sisinya ini. Pajar. So di bawah tuh. Mang Moli. Tinggal usah yang boga milik. Akhirnya jalan mana meleng dibawa ke sia eta. Enggak boga milik sih. Aing nerakir budak ada reu. Balik ke rakes mah. Boga di timur sih yo. Set, tuyuan tegarin 3 ros ya, ngarokok doang. Deh. Tegarin 3 ros ya eta. Ih, naon ieu? Ya. Kopi biadab. Kan boga kopi. Iyalah. Kok masak? Ih, Entar tuh. Pahit. Sial jasa banget boy ngerjain aing. Tibang dikasal apa aing dibere tundun teu pugu cangkang doang. Tiada teh nong teh jelema anu kitu. Nya saha dia jelema duaan dia. Babet-babet kan kowe ngeduaan dia we urusan lagi. Woi, Nat. Rokok sebatang mah tuh. rokok di mana tuh aing? Kopi 3.000, rokok 2.000, pas goceng. Ngaco di sia. Hayang kene emang saya ngarokok. Yo, disungut aing aya kene ya rasana yo. Siapa aku naon sih? Astagfirullahaladzim. Iji. Alah. Ayo mah hidung mah, utang lagi hidung. Lagu naon sia ngeunah beunah seserian di tempat aing. Harus utah. Hakan kena diakan deui utahna. Jelema kitu mah. Rud. Amben saya. Amben. Main batur. Ngeunah bener. 80.000 sejam. 80.000 kok. Kopi bel. Kopi. Kopi. Kopi biasa mantap. Ulah sok nawar-nawaran aing sia. Aing semoga katipu. Ibu, kunaonnya? Aing bingung. Aing nu mah teu kuset dibere. Aing nya kunaon dibere. Hanya nyetak bae. Tanya mah ieu bingung. Utang mere. Terus kan 80.000. Atuh nu mantap. Mending urang bere kopi bae pada marah-marah bae. Bere. Urang gebugan bayu. Aing siapa? Gedean nyana doang teu teh. Mereka berdua bergabung gede orangnya. Maksud sia naon eta ngagerawong kitu. Parang sana meureun aing teh kadenge meureun ngomong hadapan jelema na kieu. Dek ngagebugan teu pugu-pugu. Teh nyaon sia aing keur karsa. Dik gelut-gelut aing aya sia. Hiji lawan dua ge masih seker sanggup. Kunaon sia kok? Yo, darengekeun geus sia, anik carita yo. Masalah tundun yo. Tapi saya kudu ngadengekeun aing ngomong nya. Dengekeun atuh jelema mah. Jadi kieu di sana. Lembok teh sia koko. Puas jasa yang ngerjain nyana tah. Mang kitu tah aing jelema pelit mah kudu dikerjain. Eka barang batur hayang aing nyana mere embung mending kitu kerjain. Halo, yang ngomong-ngomong beteng aing koclak ya. Kalau bantu undun mending ngerecek. Aduh, bisa moncor aing ya. Koko. Bisa ngadat tidak kapanggil aing ya. Geus mah aing lumpat tengah kan tundun ge ih. Dak teh cangkang doang. Kesel mata aing. Makanya kapanggil dipeupeut bae koy ngata budak. Geus poe ini bagus dipuji-puji. Eta tundun cangkang doang. Ih, parah ya eta boy. Kuat nyumput aing akan lagi. Tulak cileuk kiri kanan. Cangkang.
Sial pan. Coba bayangkan ku sia dah. Astagfirullah. Mesti kerjain di bae aing ieu. Henteu boy, henteu sarari ya budak. Kerjaan aing di bae. Asalkan jasa kayak jantung aing. Kapange ku di diuploadan ku aing. Ya adah dawan. Boy, lompat ya. Sial jasa lompat apa bisa anti yuk. Nyeun aing emosi bae. Itu udah hiji deui ngaledek bae. Nyeun aing sewot doang. Ah!